jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna ulah ka makhluk. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah ieu pasrah urang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah papasrahan urang lantaran Allah Maha segala-galana. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha uninga jasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah, eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah, eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dimantepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah Maha Gagah menta ka Allah atuh. Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul orang dek nanaon ge bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah.